Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kitulah Kangjeng Nabi Syuaib teh terus ibadah ka Gusti Allah. Kabelah dieuna dibere mukjizat turun malaikat Jibril alaihi salam. Mukjizat dat teu kagok Allah mere ngan sifatna titip doang. Tongkat titip Syuaib nu engke asli nama kudu dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa. Nu bakal tarung gede-gedean jeung Raja Firaun. Geus disiapkeun ku Gusti Allah. Malaikat Jibril janggakeun tungkat ka Kangjeng Nabi Syuaib di mana ieu menang di mana apa menang di Gunung Karang gitu. Malaikat Jibril Gunung Karang mah ngaco. Ieu mah menang di surga. Oh, nu mawana sa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Masyaallah. Jadi eta mah tongkat kayuna kayu menang di surga. Pasihkeun ieu ngagunakeunana kumaha ceuk Kanjeng Nabi Syuaib. Gunakeun ketika peuting besi hayang cacaan kitukeun. Waduh. Mereka dua besi aya hewan-hewan anu galak sok totogkeun ka arah. Bahkan lamun hayang ningali ngabuktikeun keistimewaan ieu tungkad ketika anjeun Syuaib berhadapan jeung orai leutik atau orai sedang atau orai gede sok geura kitukeun bakalna calangap sorangan eta si tungked. Cek Kanjeng Nabi Syuaib wah geus lang hiber deui malaikat Jibril. Kaluarlah Kanjeng Nabi Syuaib bawa tongkat. Tetep jangan kita hayang ngabuktikeun. Sakajeu Syuaib. Ieu pohara ieu. Coba cek jadan teh ieu. Nya ge sarua aja jelema padana. Atuh lain jelema deui jelema leuwih ti jelema. Bener bae. Nyana turun ti Gunung Mabda. Kemudian kahandap leuweung Yordan teh. Rada ngahaja ongkonya na rada kanu bala. Rada ngahaja nya. Ternyata geus disiapkeun aya orai di dinya. Woi, orai. Nyana ge tetep rada ngarenjag. Sebab orai itu gede, ari tungked sabira tungked kan segede kieu. Manya aja bisa ngadahan. Tapi nyana yakin nu mawana malaikat Jibril alaihissalam mukjizat ieu. Begitu orai itu luhudang calangap. Nyana ngarenjag hampir ngajedag kira-kira. Gede teuing nyobana. Cak Allah dicoba kudu letik-letik mah kagok mending gede. Langsung oraina dikitukeun maksudna mah moal dibalangkeun. Moal dibalangkeun moal dek dicekelan jadi titahna ge dicekelan bae cek malaikat Jibril cekelan bae asal dikitukeun huluna. Kulantaran kaget kabalangkeun. Henteu maksud mah teu maksud. Kabalangkeun dah, nya geus leupas aing digegel moal yeuh. Jadi kaget nama hiji eta kabalangkeun nomor kadua nyana kan geus teu nyekelan eta mah kan kaget. Pokos anu di Taman Safari eta kan dibere besi jadi lesa tungtung besi na dicekelan bae mau moal daekeun aya besi eta teh besi mana di Palembang bener besi di Palembang aya anti maung di Palembang teh aya anti maung besi mun dicekel kurang moal eta mah kula aya boga kula besina. Bener ieu mah besi endek nyobaan ka ditu los kula mancan nyobaan besi endek los. Kula ge boga ngan nyobaan. Coba bae besi endek di bawah mah. Kiai menang di mana? Ulah tatanya nang di mana heulanan. Maksudna coba bae ka ditu. Lamun memang bener teu di dahar asli berarti lamun teu di dahar, lamun di dahar atuh geus sakitu ayana. Aduh. Barang dibalangkeun teu kabalan teu maksud dibalangkeun kabalangkeun ku Kanjeng Nabi Syuaib. Teu. Orai anu dicekelan tongkat nu dicekelan kabalangkeun ngerbingan jadi gede. Calangap ngagedean orai nu aya. Atuh pan Kanjeng Nabi Syuaib ge kaget.
jadi orang engke kumaha aing nyokotna deui. Aduh kaget ya lagi kaget. Wow, orai dileglog glok 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 datang ke beak orai. Nyana geus digebe di sisi gunung. Aing nyokotna kumaha ieu? Ceknya nyokot deh ya, wah bisa-bisa Jibril turun deh nyarekan aing gitu. Waduh, tapi tekebel eta tongkat ngaletikan orang itu, biasa deh ya kadinya kang Yunus saya dikitu-kitu. Orang lain dia, ya toilet tuh ya toilet. Geus jadi tongkat deh cekel plak. Berangkat Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Syuaib dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah tongkat sanajan eta merupakan titipan nu kudu dibikeun ke kapiminta pinantueun nyana ketika geus jadi jeung anak manehanana ieu Kangjeng Nabi Syuaib dakwah terus-terusan berang peuting asal hudang dakwah lain narurut saat eta endahan nyeun persekutuan masyarakat dihandap dihiledan ku kelas menengah dihiledan ku tokoh-tokoh masyarakat bangsawan kausi kabeh lantaran ieu Kangjeng Nabi Syuaib nitahan ibadah teh ka Allah anu ngadamel langit jeung bumi sementara loba nu geus kangeunaan kapan pemerintah tokoh masyarakat diberian ti handap dengan gaya nyana masuk ke kuil-kuil ke kelenteng masuk ke berbagai tempat peribadahan patung diberian tetap Kangjeng Nabi Syuaib dengan gagah nyana dakwah terus. Aya jelema nu hina jasa datang ka Kangjeng Nabi Syuaib ya Nabi Allah kula panempokeun cenah di imah kunaon kula gering pemajikan gering anak gering aju lamun calager kabeh kula dek iman nah lumayan ye cek Kangjeng Nabi Syuaib boga 3 mah ye mulai ti aki-aki jeung nini di mana imah itu di perumahan Maan ayo kade di itu ayalah imah nage ndek runtuh nini suku nangis laletik jasa aki-aki kitu keneh rampang rempeng boga anak maruriang ngadoa Kangjeng Nabi Syuaib ya Allah ya Rabbi abdi aya saguna-guna nama ieu tongkat besi salah ngan ku abdi lah dek digunakeun bae supaya ieu nu tilu bisa jadi kekuatan Gusti abdi ngadoa ka Gusti nyuhunkeun mun aya kawenangan abdi bejaan mun ulah atuh ulah ieu mukjizat ieu besi salah ngagunakeun abdi mah ieu abdi geus jelas yakin jasa geus ningali kadadaekna tapi ngagunakeunna tetep besi salah oh batur mah boga kaistimewaan bebeja ka Allah urang mah batu combong main kata-katakeun bae ketrek teu bisa kitu atuh teu bisa tetep bebeja heula ka Allah Gusti abdi bogoh ieu ka awewe itu ieu deuk dipelet melalui combong meunang henteu Gusti kudu bebeja kitu datang ka kiamat sia moal menang-menang. Nah langsung turun mukjizat ka Kangjeng Nabi Syuaib bantu kudu dikumahakeun Gusti toelkeun oh ditoel langsung cek Kangjeng Nabi Syuaib mana nini ieu geus sabaraha ieu geus sabaraha lila muriangna beuh ieu mah muriang teh ti pas lahiran nu ieu bae datang ka kuari beuh cek aki-akina teh bisa dipergunakeun cek sok aju ngomong kitu cenah. Ya guys, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ya Allah. Aya doana tah, mau dibikeun ku aing. Sebab eta manjur tah doa eta mah tah. Sapirangan sabaris doa, sabaris doa. Doana ngan sabaris doa. Allahumma aslih qalbi. Masyaallah pohara jasa tah.
berarti kan diberesan hati supaya iya kadinya ulah hayang nanaon pan orang mah mencet buka kahayang geus bogo ai kipudoli mah teu lain deui teh ieu mah mencet deh teu sapencet-pencet tata dua tak adi doaan heula ku Kangjeng Nabi Syuaib Allahumma aslih qalbi masyaallah wa azil aibi ya karim pohar aja saya doa beresan hati abdi supaya mulus deuleu ka Gusti jeung pangleungitkeun ka cela abdi nurutkeun Gusti masyaallah wa zayyinni ya Allah mali teruskeun doana gue geus tah mah rahasia atau geus rahasia lain pelit sebab itu bisa pakai pelet masalahna asal geus wa zayyinni bae kan lain deui tah rada waduh lain deui tah mah atuh ka dituna masyaallah hadi warzukni ka dituna waduh geus moal bae ka jeung kumaha ge ojol jeung sapi lah ieu mah doa mujizat lain lalagaan langsung diusap sabada di doa toel ku Kangjeng Nabi Syuaib si sukuna si dampalna di toel trek toel hiji deui harita keneh sini ning ngaluncat cager jakena cager langsung kahareupeun Kangjeng Nabi Syuaib asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Syuaiban rasulullah langsung mana deh nomor yang itu anak di juru geus teu daya teu upaya langsung toelkeun ku Kangjeng Nabi Syuaib kana embun-embunana langsung sari kikiran udahnya lagi sarua maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Syuaib rasulullah langsung bapakna maca 2 kalimat syahadat keluar bareng jeung Kangjeng Nabi Syuaib dakwah berangkat tiluan boga umat tilu Masya Allah perih lamun urang ngadengekeun Nabi nu baheula cangkel lamun urang ngadengekeun dakwah Rasul nu baheula nyeri lamun urang ngadengekeun urang mah kuari dakwah lain dakwah kuari mah urang mah dakwah jeung papada urang sakadar ngalempengkeun toh dakwah mah kafir Buddha supaya asup Islam, Kristen supaya asup Islam, Katolik supaya kafir, supaya maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mah lain dakwah sakadar ngalempeng-lempengkeun doang ieu mah. Ngalempeng-lempengkeun ge teu daek lempeng. Ai keur di majelis bahasa ngalempeng ye. Barang keluar bae bengkok deui. Datang ka ieu mah ngaringkel. Masya Allah Kangjeng Nabi Syuaib terus bae dakwah nah iyalah amanat ti Gusti Allah cek Gusti Allah lempengkeun Syuaib ilu fa'auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna itu watasuduna an sabilillah wa tabgunaha man amana billah man amana bihi wa tabgunaha iwaja eta nu didakwahkeun sakumaha kamari cek Kangjeng Nabi Syuaib wazkuru id kuntum qalilan fakassarakum tina tilu berkembang pan boga dulur pan eta nyana nu tiluan teh boga dulur kadatangan dulur hehe ulah cicingeun Nabi Syuaib teh Rasul, boga mujizat. Naon mujizat? Tungkeun. Di antarana kula ditoel urang cager. Kabeneran cenah kula rada torek ge seutik ieu. Ai setik-setik geus ulah diangsongkeun atuh. Nu gede-gede bae, nu gede-gede. Henteu cenah coba nanya ngabuktikeun. Datang ka Kangjeng Nabi Syuaib, ku Kangjeng Nabi Syuaib nyanan can menta-menta can lina talina. Kade. Dicekel ku Kangjeng Nabi Syuaib, digosok-gosok ceulina. Jijang cek cenah. Nu torek teh can bebeja can dia korek-korek cager langsung maca 2 kalimat syahadat tah dulur ti nini maca 2 kalimat syahadat kabeh dulur ti aki maca 2 kalimat syahadat terus anak-anakna dakwah bareng alhamdulillahirabbil alamin Kangjeng Nabi Syuaib berkat mukjizat na tadi alhamdulillah geus rada ayaan ku ari mah
lamun dakwah ke daerah anu geus anu nyambut, dakwah ke daerah anu geus anu nyambut, dakwah ke daerah anu geus anu nyambut, perumahan-perumahan, perkampungan geus aya nu nyambut. Beuki terusiklah pemimpin negara Yordan. Saat eta pamimpinna ngayakeun musyawarah. Para penggawa, ulah cicingeun. Yo, Yordan milik urang. Maju mundur dah di tangan urang. Ulah diantep nu ngaran Su'aib. Pilih di antara dua, bunuh, usir. Lakukan. Tidak mau tahu. Pohara jasa. Emang kumaha kitu lalakonna jadi rasul. Mentek makin lupa nomor hiji Kangjeng Rasul. Cocobana paling gede. Kedua, wali-wali Allah cocobana gede. Ketilu, ulama salafus sholihin cocobana gede. Makin luhur, makin loba cocoba aja makin gede. Urang mah pikiran teh lain kitu, makin luhurnya na makin loba berkat mah. Sia maka berkat bae pikiran. Ulah mikirna berkat. Jadi lamun carita kiai anu wali anu urang mun carita wali Maulana Hasanuddin baheula perang. Eta teh lain lalagaan ngalawan Inggris, perang teh ngalawan India. Anu persekutuan saat eta kapan Cina, India, kemudian kitu termasuk Eropa, ya Jerman, ya Perancis, tu Inggris, Belanda. Dilawan ku Maulana Hasanuddin. Nu mantak eta Masjid Banten aya lapangan ka dieu. Eta urut tarung ngadu suara jeung Mr. Scott. Baheula Mr. Scott jago nyanyi, hebat jasa suarana. Nyana selalu menyanyikan melalui gitar nyanyianana nyanyian ketuhanan Kristen nyana. Lobalah anu naluturkeun ditandingan ku Maulana Hasanuddin melalui bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ieu Masjid Banten di aya kulah kaharep ka belah dieu di dinya aya panggung naik ka luhur panggung Syekh Maulana Hasanuddin mendengungkan Al-Qur'anul Karim jam 12 peting. Begitu dibacakan ku Syekh Maulana Hasanuddin Al-Qur'an jelema harudang kabeh daratang kabeh. Ya Allah ku ngeunah-ngeunahna suarana. Coba bacakan ku Haji Pendi. Atuh anu keur hudang ge molor. Tak ieu nu mantak turunan Syekh Maulana Hasanuddin mah ulah kaget mun ngarenaheun suarana di dituna. Oh, adu kekuatan kan eta adu kekuatan suara eleh Mr. Scott kusaha Syekh Maulana Hasanuddin lantaran hebat jasa Syekh Maulana Hasanuddin daya tarik suara bakhroja dan lain sebagainya. Setelah Syekh Maulana Hasanuddin membacakan Al-Qur'an langsung dijabarkan dakwah lobalan wa rasul Islam otomatis kan peperangan perang Syekh Maulana Hasanuddin memang teu perang eta si jagur nu dimimitianana baheula ngaranna Ki Jibat, kemudian Ki Kuat, kemudian Ki Amuk, kemudian Ki Jagur. Ye, atuh urang-urang Banten teh nyokos kitu acan. Eta Jagur teh. Oh, nu kabari dikulay caritakeun anu ngan saukur boga daya 65 meter tapi dengan doa Syekh Maulana Hasanuddin. Tulis alif ba ta sa. Alif la saifa illa la fata illa ali. La saifa illa dzul faqar. Isbir eta bacaanana alif batasa. Nah, matak lamun eta diwirid urang gagah kos Jagur. Coba tuh cenah kiai wiri menta wiridanana. Ulah geus mah gelut bae deh. Ulah ke jang perang tah mah, jang perang. Bang perang kayak dibere pokona mah. Asal perang bae geus teu kudu wirid di inuman sakali tembak bae ya. Atuh kiai tah teu kudu di inuman kos itu bae bakal paeh mah. Itu geus bae kos kitu bae tah. Jadi teu sembarangan eta. Ditulis da alif ba ta sa kahandap. Di dieuna kasisi ka dieu. Terus belah luhurna khairul ummah. Itu naon karangaranna khairul ummah subutul iman. Eta tulisan aya 2 di luhur jeung sis. Bintang na di hareup. Aya nu kadeuleu mun urang bisa neuleuh bintang urang kabarenehan. Di hareupna teh aya nu 6, aya nu 7, aya 8, aya 9. Kadeleuna ku urang kumaha kadeleuna. Bang kumaha perang. Makin luhur makin perang lagi. Kuari ge ulah kadeleuna ngeunah-ngeunan sabenerna mah nu hararebat eta dicoba ku Gusti Allah ngan urangna teu nyaho. Cobaan kan terhadap dirina. Nyada teu pernah nyarita teu meunang, batal mun nyarita.
teu meunang urang mah kakara boga masalah setik haju bebeja bae pamut kunaon kunaon au teu kuat kunaon pepes hulu aing atuh kunaon dipepeskeun emang kunaon nu kolot marah bae urusan kos kitu mah geus teu kudu bebeja ka aing atuh mah pepeskeun habak hulu sia aduh cenah hulu nu handap ngeunah hulu nu luhur puyeng atuh sia teh ngeunahkeun hulu nu handap ngalobaanlah ku ari ngalobaan iyalah pemimpin-pemimpin bangsawan-bangsawan tokoh-tokoh nyin persekutuan untuk melawan Syuaib numantaku guru cek Kangjeng Nabi Syuaib maneh kudu areling kudu aringat il kuntum qalilan ketika maraneh teh saeutik baheula fakasarakum kemudian dilobakeun ku Gusti Allah saeutik lantaran sesa maneh teh siksa di zaman Kangjeng Nabi Lut sesa siksa Kangjeng Nabi Lut di zaman Kangjeng Nabi Soleh geus tersisa lantaran siksa saeutik bilangan teh dilobakeun deui ku Gusti Allah fakir baheula disugihkeun ku Gusti Allah lemah baheula dikuatkeun ku Gusti Allah nu sabenerna mah tina lemah jadi kuat tina fakir jadi sugih tila saeutik jadi loba kudu inget ka nu merena ka Allah mestina mah kudu taat lain kudu maksiat dakwah Kangjeng Nabi Syuaib wazkuru id kuntum qalilan sehingga reling ketika maneh baheula saeutik jadi siksa baheula teh ku Gusti Allah kemudian berkembang biak jadi loba kosa geus da loba kuari maksiat lain taat mestina mah tatadina saeutik loba jadi taat tatadina lemah kuat taat tatadina kitu fakir sugih kudu taat wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin deuleu ku maneh kubaca ba akhir-akhirna jelema anu nyieun karusakan ngabohongkeun ka para rasul-rasul Allah di baheula nu ngabohongkeun ka rasul Allah disiksa ujung-ujungna umat Kangjeng Nabi Lut diangkat tandeuh ka luhur buatingkeun siksa umat Kangjeng Nabi Soleh ledeg sing jeleger umat Kangjeng Nabi Hud angin teu kira-kira siksa kabeh ge coba wanzuru deuleu kaifa kana akibatul mufsidin wa in kana ta'ifatum minkum amanu lamun bae segolongan nu hariman billadzi ursiltu bihi kana syariat hukum nu kudu diutus melalui mawa hukum eta wa ta'ifatun jeung golongan lam yu'minun teu hariman dulur pasbiru salalabarnya hatta yakumallahu bainana sehingga Allah ngahukuman di antara urang wa huwa khairul hakimin Allah nu pang bagus-bagusna jeung mangpang adil-adilna tukang ngahukuman tatap urang ka Allah bae sing sabar mulai kausik penggede setelah manehanana ngadenge terus-terusan dakwah Kangjeng Nabi Syuaib melalui tongkat nu selalu dibawa kadang bisa pendek kadang bisa panjang tongkatna maka pemimpin Yordan saat eta khususnya di Madian ngayakeun gerakan untuk selalu membunuh ka Kangjeng Nabi Syuaib atau ngusir mantak diabadikeun dina Al-Qur'an qulal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'ak min qaryatina wa la ta'udunna fi millatina cek para pembesar-pembesar negara Yordan saat eta jelema anu talakabul sombong luar biasa di kaum Kangjeng Nabi Syuaib nu embungeun iman tembungeun percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Syuaib nyana ngomongna hei Syuaib lanukhrijannaka ya Syuaib oleh sambatkan ya kaulah bakal ngusir nyaan kanjeun walladzina amanu jeung jelema-jelema nu nuturkeun ka maneh pengikut maneh bakal diusir min qaryatina tina negara kami ulah aya hiji-hiji acan boro hiji sapotong ulah aya inget awala ta'uduna atawa maneh kabehan buar ralik deui fi millatina ka agama kami agama nenek moyang pilih di antara dua
lamun mana yang salamet balik deui ke agama kami, lamun mana tetap bae diusir ku kami, di samping pengusiran pembunuhan. Ya Allah ya Rabbi, endeu kumaha mamarukan mulai aya kekerasan terhadap kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu nuturkeun Kangjeng Nabi Syuaib geus puguh nu dibunuh, nu kamari hiji terbunuh jawara anu geus dipersiapkeun supaya ngabunuh Kangjeng Nabi Syuaib mundur ku ari lantaran jawara nomor hijina kabari nu deuk kalawan Kangjeng Nabi Syuaib modar. Kamari geus dicaritakeun panggil ku penggede negara, coba sas anu siap ngabunuh nyana culak cileuk siaheula siaheula ih aing mah kebenaran teu mah pedang aing tah lain kitu siaheula sih kabeh sararieu menghadapi Kangjeng Nabi Syuaib emang kumaha kitu gagah Kangjeng Nabi Syuaib matak Islam jadi pemimpin kudu gagah teh ya. Nah, iya dalam rangka menghadapi musuh Allah. Geus urang jadi boga presiden teh kudu gagah. Terus siapa maju seuri bae. Meureun presiden sia teu gagah meureun. Ketika Amerika ngalawan ka urang lamun teu gagah, ojana mah diajak blusukan. Perang ieu mah lain blusukan. Nah, Kangjeng Nabi Syuaib terus dakwah sementara pemimpin negara siap membunuh atau mengusir atau balik deh ke agama. Tidinya Kangjeng Nabi Syuaib ngumpulkeun penganut-penganutna ngadoa ka Gusti Allah, Gusti abdi dakwah teh encan datang kana klimek, encan maksimal abdi dakwah teh lantaran abdi ge terang dakwah teh kudu mayoritas iman ka Gusti, ieu mah kakarak minoritas tapi sementara ieu ai ka abdi na mah beureunan teu waranieun tapi kapan pengikut-pengikut abdi anu iman ka Gusti ieu teh anu sabaraha nu dibunuh, sabaraha anu dicacag, sabaraha anu dipicen, geus sabaraha nu teu kanyahoan kuburanana abdi nyanggakeun ka Gusti. Sementara ieu makin dahsyat luar biasa. Pemimpin negara berikut penggede-penggedena ieu dekayakeun pengusiran nyanggakeun sadaya ka Gusti. Gusti kudu kumaha ieu abdi teh? Neman Kangjeng Nabi Syuaib ngajawab, qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadziba wallahu alam bisawab.